Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjajar sareng para pamilon anu kusim kuring dipika hormat, langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan urang sadaya nikmat kesehatan sinareng kesempatan patepung lawung dina ieu kumpulan. Sholawat kali kasalamatan mugia tetap dilelerkeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu hilap ka kulawargina, ka para sahabatna, sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin. Tepangkeun wasta abdi ti takarlita sim kuring nganggem pancen janten panumbu catur teu hilap ngahaturkeun rewu nuhun ka para pangjajar sarta para pamilon anu tos kersa hadir kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan sistem diajar salila PPKM. Ku kituna supados henteu nyangkolong kana waktos, hayu urang sadaya buka ieu sawala ku ausan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjajar sareng para pamilon anu kusim kuring dipika hormat, sateu acan nincak kana acara anu salajengna supados teu disaha-saha sim kuring siga nepangkeun para pangjajar anu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjajar anu kahiji nyaeta wawakil ti para murid, Silmi Mumtaz Kafah. Wilujeng enjing hatur nuhun kana kasumpinganana. Pangjajar nu kadua nyaeta Bapak Dr. Andes Haji Nono Haryono salaku guru PPKN tur salaku jadi wawakil ti para guru. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin, supados urang leuwih neleman ngeunaan jajar anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjajar. Sumangga ka Silmi Mumtaz Kafah kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Silmi Mumtaz Kafah anu tos ngadugikeun kamandangna. Dina kamandangna Silmi, akhirna urang tiasa terang naon we kendala para murid. Jadina urang tiasa nyempurnakeun deui sistem diajar ieu. Nurutkeun mantena, para murid teh henteu satuju kana sistem 100% luring dibagi 2 sesi anu kamari atos dilaksanakeun. Kusabab karaosna teh kirang efektif, tapi para murid melukeun pisan pangajaran secara langsung. Kusabab sistem daring mah para murid kirang paham kana pelajaran teh. Selain eta, seueur deui kendala anu aya di antawisna kendala jaringan atawa ayana masalah ngabuka situs diajar. Pek we para murid teh rada telat maham kana pangajaran teh. Jadi, diperlukan sistem anyar pikeun kalancaran diajar teh. Kumargi kitu, hayu urang lajengkeun wae ieu sawala anu salajengna ka Bapak Dr. Andes Haji Nono Haryono kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Dr. Andes Haji Nono Haryono anu tos ngadugikeun kamandangna. Saeka cida naon rupi anu didugikeunana saalitna parantos muka pandangan urang sadaya ngeunaan sistem diajar anu pas dina salila PPKM ieu. Nurutkeun mantena, para guru satuju yen sistem diajar anu kamari teh kirang pas dilaksanakeun. Kusabab sistem ieu ngakudukeun para murid sareng para guru ngajar leuwih lila teu aya rengsena. Ditambah PPKM nu teu ngawioskeun dibukana kantin sakola mangaruhan kana kasehatan para guru sareng para murid. Para murid dina sesi kadua ge jadi kirang fokus kana diajar, kusabab waktuna nu teu acan biasa deui dilakukeun salila pandemi ieu. Sistem nu tepat pikeun ayeuna mah nyaeta sistem 50% daring sareng 50% luring. Waktos anu sakedik salajengna sim kuring bade ngawatesan kanggo pamilon nu bade tumaros ngan ukur 3 urang. Dina ngadugikeun patarosanana kedah ngacungkeun pandanganna, nyebatkeun namina sareng teken nginggo gorowokan. Hatur nuhun ka Rapia anu tos ngadugikeun patarosanana. Patarosanana kirang langkung ngeunaan naon sistem 50% daring 50% luring teh tur efektif teu dina salila PPKM ieu. Sumangga ka Bapak Dr. Andes Haji Nono Haryono kanggo ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Bapak anu parantos ngawaler patarosan ti Rapia anu isi waleranana sistem 50% dari 50% luring teh nyaeta sistem diajar di mana 50% luring di sakola, 50% daring di bumi. Sistem ieu teh selang-seling unggap we. Murid anu kamari ka bagian daring anjingna murid teh eta teh tiasa kabagian diajar di sakola. Soal efektif henteuna ieu sistem teh tiasa disebat masih kirang. Kusabab pastina masih aya sababaraha kendala. Tapi tibatan sistem nu lain, sistem nu ieu leuwih pas digunakeun salila PPKM ieu. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh ti kawit dugi ka rengsena parantos kalaksanakeun
kalayan lancar. Kukituna hayu urang sesarengan nutupi acara kumaosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panumbuh catur sareng sapakara kanca. Neda hapunten kana kasuhun bilih aya cariosan-cariosan oge parios anu matak teu ngeunah kana mana hadirin sadayana. Mung sakitu anu tiasa kuring ditepikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.